Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui pamirsa sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha dararamang para wargi? Mugi nya sadayana sing dipaparin kasehatan tur kabagjaan salawasna. Atuh anu nuju teu dama mugi sing enggal didamangkeun deui. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun anu jejere cariosna teh nyaeta nu ngageugeuh Legok Kiara mangrupi karya pangaresana Dadan Sutisna. Atuh langkung ti payun pribados teh seja nyuhunkeun widi ka pangaresana Dadan Sutisna. Wireh dina danget ieu pribados teh sejak mangdongengkeun tina karya mantena. Nanging sateu acan dikawitan oge pribados teh seja nyuhunkeun bantosanana nyaeta kanggo ngasubscribe, like, komen sareng share. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci. Cak atuh urang geura kawitan nu jejere cariosna nu ngageugeuh Legok Kiara. Wilujeng ngadangukeun. Mod ngiuhan hanapeun tangkal kalapa panon poe keur meujeuhna moreret babaturanana oge kawasna mah sarua ngarasa bayeungnya datuluy nareangan tempat nu liu. Teng teuing ngan paguru teh ceuk si Sadun nyarita ka Mod bari manehna ngagebran awakna kudu dukuy rubak. Alah pela kadar ge atuh neangan kongkoak naon hesena tembal Mod. Enya tapi ari dipenterang kieu mah ripuh pisan. Pokna bari nyaran deui kana tangkal kalapa. Keur naon deui kongkoak moal ngeunah di dahar? Da maneh mah ukur dahareun nu dipikiran teh. Engke balik ti dieu rek dahar mah boa mah adun teh geus nyadiakeun goreng lauk emas. Tarati sasarina atuh unggal poe oge samal deui. Tekung si Lila paguru ngajak baralik deui ka kelas. Mod ngajingjing kongkoak jeung sababaraha tangkal itu deui nu sejena. Sanggeus dariuk di kelas paguru terus sasauran, Bapa mah lain rek nyiksa ngajak ulin ka kebon kai teh. Saur paguru si Sadun katenyo bareureman asa kasindiran tayohna teh. Tapi ngarah hidep nyaho kana lingkungan disabudeureun urang kudu dijaga diriksa eta teh. Ulah nepi ka diruksak urang perlu ku tatangkalan sabab urang bisa hirup teh lantaran tatangkalan. Asa teu kahartinya we. Si Sadun ngaharewos ka Mod. Nya hirup mah ku kejo atuh lain ku tangkal kai. Regepkeun heula atuh. Mod rada nyigeug. Tatangkalan teh gede pisan gunana. Bisa dipake tempat nyiuhan, bisa ngadatangkeun hawa anu seger. Lamun pareng usum hujan jadi pananggeuh urug jeung banjir. Bisa bijil cai herang tina sela-sela akarana sarta eta pisan anu diinum ku urang teh di sakola urang
karasa haridang bayeung yang lantaran langka tatangkalan. Tah pageto mah hayu urang pelakan ku kongkoak ngarah laliuh deui. Bade tumaros Pak, ceuk Mod. Apan tangkal kai mah lami rek ageungna Pak, abdi oge panginten kabujeng tamat atuh sakola. Urang ulah mikir keur diri sorangan bae. Nya ari ayeuna mah moal karasa mangpaatna, tapi jaga keur adi-adi hidup. Sok ayeuna mah geura beberes da geus waktuna balik. Pageto mawa kored atawa pacul urang melakong koak. Mangga Pak, mangga. Barudak saur manu di jalan si Sadun mah ngecewis teu eureun-eureun. Cek dewek mah Mod, poe Senin teh mending melak tatangkalan nu babari kalah hasilna. Upamana bae cawu, gedang, sampe ngarah urang teh bisa ngasaan. Geus we di lembur rek melak nu kitu mah atuh Dun. Atuh da asa eueuh gunana euy, melak tangkal kai nu kakara gede mun geus puluhan taun mah. Urang oge atuh kaburu ngeusan merenya geus tamat sakolana, malah kaburu janggotan manten meureun urang teh. Apan ieu mah keur nyalametkeun lingkungan, sangkan lemur urang tetep bersih jeung seger. Mod, di lemur urang oge aya tangkal kai gede mah di Lago Kiara. Lago Kiara? Nya. Cek beja ti kolot kuring mah cenah umurna teh geus ratusan taun. Kungsi ngadenge kuring oge, tapi sok disingsieunan ku emanya kuring oge dicare kulin ka dinya teh. Nu matak tepi ka ayeuna can nyaho jungkiringna teh sagede naon tangkalna. Wah, mah teu sarua jeung beuteung muning meureun ari umurna geus ratusan taun mah. Teuing atuh. Mod, isuk teh urang lemur rek moro beurit cenah ka sawah, urang milu yeuh. Sieun dicarek uing mah ku bapa. Uing mah rek milu da. Obrolan maranehna kapegat ku pengkolan. Mod mah terus menggol ka katuhu, da imahna lebah dinya. Sedengkeun si Sadun tuluy. Legok Kiara geus mineng pisan Mod ngadenge eta tempat teh, tapi ari ngahaja ulin mah tacan kungsi, lain teu hayang ngan sok dicarek bae ku indungna. Eukeur mah batur oge tara aya nu wani arulin ka dinya. Tong boroning barudak, dalah kolot oge langka pisan anu ngalanto ka Legok Kiara mah. Ceuk bapana, cenah di Legok Kiara teh loba jurig jeung dedemit. Tempatna sanget jeung geeuman, da puguh aya tangkal Kiara anu jangkungna kabina-bina, areuyna ngangsar kana taneuh. Tapi Mod henteu percaya teuing kana eta beja teh. Manehna angger panasaran, malah hayang ngabuktikeun nah nya di dinya teh aya jurig. Peuting eta bapana jeung Mang Apin ngobrol di tengahan imah. Ari Mang Apin teh tukang ngurus pakaya Pak Mod, urah macul jeung nyeboran sawah, sok disebut panyawah ku urang lembur mah. Mimitina mah Mod oge henteu malire kanu keur ngobrol di patengahan teh. Anteng bae maca buku di pangkeng. Tapi basa bapana nyabit-nyabit Legok Kiara, manehna ngadadak curing hak, malah tuluy kaluar ti pangkeng, api-api nyampeurkeun indungna. Padahal mah hayang leuwih eces kanu keur diobrolkeun ku bapana jeung Mang Apin. Bakal loba nu milu isuk teh Pin, ceuk Pak Mod.
bari ngenyot padudanana. Kinten mah anu kagungan sawah di wewengkon Lego Kiara we sadayana bakal angkat. Malah yang obay mah saurna bade nyanak obat beurit kenging mesereti kaude. Alus atuh ari make obat mah pirak we teu paraeh kabeh nyoy. Geraheun atuh Pak, da liangna teh sanes di dinya wungkul. Diserang Pak Haji oge anu tebih ka sawah sok aya nu menakan beurit. Ceuk Mang Apin bari kop kana bubuy sampeu suruput nginum cikopi. Bade naon kitu enjing teh mak? Mod nanya ka indungna. Kawasna macan ngarti kanu keur diobrolkeun ku bapana jeung Mang Apin. Rek moro beurit, apan geus 2 tahun panen teh tekor, da parena teh pan beak wae ku beurit. Mod jadi inget kana caritaan si Sadun basa balik sakola. Ceuk si Sadun oge, apan isuk terek moro beurit. Kumaha morona mak? Mak oge teu nyaho, tanyakeun bae atuh ka bapa hideep. Ceuk indungna bari ngarongkong seupaheun. Najan can ngarti keneh, ari nanyakeun mah mod teh teu wani, bisi disangka kokolot begog. Ongko katembongna bapana teh keur ngobrol daria naker. Nya kitu we atuh Pin. Beneran isuk mah bapak teh moal milu aya keperluan ka kacamatan, jadi wakilan bae we nya ku Apin. Semohon mangga. Bapak mah geus tunduh ieu teh. Penting kamari ngaronda tepi ka jam 3. Mang Apin rek sare di dieu. Sumuhun Pak, da wangsul oge atuh tos wengi teuing kaleresan ataupun bojo ge nuju teu aya, mandokan nu gering. Nya tuh, ambe isuk bisa langsung inditnya. Pak Mod terus ngojengkang ka pangkeng tukangeun dituturkeun ku Mak Mod. Tah, basa indung bapana geus areuweuh. Mod asa dibere lolongkrang pikeun ngobrol jeung Mang Apin. Mang, kulemna di enggon Mod nya. Pokna bari ngadeuketan Mang Apin nu keur nyarebung udud. Ari sin atuh encep, Mang mah barau domba. Tadi siang apan tos ngamandian domba ieu teh tuh. Pios Mang, ame Mod aya batur, sareng aya nu bade ditaroskeun deui ku Mod teh. Mangga atuh upami kitu mah ke atuh Mang bade ngarori sulapanto nya. Bilih ku apa teu acan ditulakan. Mod mah gagancangan asup ka pangkeng, terus nyadiakeun angel jeung simut keur Mang Apin. Najan Mang Apin teh bade ga bapana, tapi keur Mod mah taya bedana jeung kakolot sorangan. Ongko ceuk indungna oge kudu kitu cenah. Ulah keuna-keuna Mang Apin panyawa, terus nyarita sangeunahna. Angger bae kudu make tata krama da kasaluhur. Teu kungsi lila, Mang Apin geus abus ka pangkeng, tapi henteu terus ngagolek. Kalah kadiuk ditungtung ranjang. Teu acan tunduh Mang mah, pilih encep Mod bade kulem ti payun mah atuh mangga we. Sareng bilih kasiangan pan sakola deui. Pokna Mang Apin. Da abi oge teu acan tunduh Mang. Enjing mah dinten Minggu deui, janten libur henteu sakola. Ae nya abong geus kolot, mani teu inget kelas sabaraha ayeuna teh encep teh. Kelas 6 Mang. Eueuh, geuning tereh kaluar atunya. Rek terus ka SLTP meureun nya. Ari kahoyong mah kitu mung eta we Mang.
Seungah ku tebih na. Apaan encep mah kagungan wargi atuh di kacamatan, matak naon ngiring di ditu. Sumuhun pun bapak oge miwarang nama ngiring di ditu manawi lulus eta ge mah. Da Cep Mod mah atuh pinter. Sageuy upami henteu lulus teh. Mod ngahuleng sajongjonan. Manehna hayang buru-buru nanyakeun perkara Legok Kiara teh. Tapi duh kumaha ngamimitianana? Kudu nanyakeun naon heula pikir Mod. Enjing teh bade moro beurit mah? Ceuk Mod bari cengkat. Muhun, ngagalaksak pisan atuh da beurit teh Cep. Panen kamari oge ampir henteu kapuluk. Nah hanya mang di sawah teh bet seueur beurit. Tos kitu we kuduna. Ngan cenah pangna beurit ngagalaksak teh lantaran sawahna mindeng garing. Garing? Nya, apan eta mah sawah usum-usuman. Sawah tada hujan disebutna oge kacayanana teh lamun aya hujan we wungkul Cep. Baheula urang lemur kungsi erek nyieun irigasi, tapi teu sararanggupeun, da kudu ngabendung walungan. Jabanding atuh solokana oge bakal jauh deui. Teu barogaeun duit eukeur waragadna ge. Ari Legok Kiara teh palih mana kitu mah? Memeh ngajawab. Mang Apin neuteub ka Mod, sigah nu heran, pedah Mod nanyakeun Legok Kiara. Rada tebih ti sawah apa mah, tapi ari tangkal Kiara nama katemong, gerak lamun Cep ngiring ka sawah ku Mang dituduhkeun. Nah, make teu kenging ameng kadinya Mang. Mod damah panasaran, panonna kalah kabeuki cenghar lir ngajauhan pituduheun. Mang oge teu terang perkawis eta mah. Nganti zaman Mang keur budak sok dicarek teh lamun ulin ka dinya teh. Ceuk kolot Mang harita lamun aya nu ulin ka Legok Kiara balikna teh sok tuluy hareeng. Malah teu saeutik anu terus kasurupan cenah. Cenah mah eta teh kaancikan nu ngageugeuhna, tapi walau alam bener henteu mah. Nganti saprak dicarek ku kolot, Mang ge can kungsi ulin ka dinya Cep. Dugi ka ayeuna eta teh Mang. Mod dekerung. Kungsi ketang basa moro caruh, tapi henteu nepi ka hanapeun tangkal Kiara. Ukur eta we ti nyerangkeun ti kaanggangan bae. Mang mah teu ludeung. Kumaha Mang kaayaan tempatna? Mod kalah kabeuki tetelepe. Ari katenjokna mah geuman aker Cep. Di dinya aya tangkal Kiara jangkung pisan, tu sabudeureunana teh pinuku kakayon, picukutan jeung sajabana. Kawasna mah pangna nepi ka barala kitu teh alatan eueuh nu pangangguran, daekeun nyacar kitu ka dinya. Kalah diarantep we sina ngajeje ieu naon ngaranna teh ngajajabeg. Mang Apin harita nemalan. Ari tanah palidinya kagungan saha Mang? Mod beuki panasaran. Pitunuheun teh beuki ngajarauhan, padahal ti lebah gareduh ronda geus kadengi sorak pohkol 10 kali. Ayeuna mah eueuh nu bogana ngan baheula di lemur Ciaur teh kungsi aya jelema beunghar. Bah Wirya ngaranna teh. Anjaka Bah Wirya teh henteu akur jeung batur. Katambah koretna ge kabina-bina, pagaweanana teh ngarentenkeun duit. Ceuk weja mah Bah Wirya teh muja sabangsaning siluman, sangkan manehna jadi beunghar Cep. Teuing bener, teuing henteu eta mah Mang ge teu yakin lah. Ngan basa hiji mangsa aya teh urang lemur anu manggihan yen Bah Wirya teh maot di hanapeun tangkal Kiara teh. Aya nu maehan panginten Mang. Kawasna mah, tapi dah henteu aya tapak pakarang dina awakna oge Cep. Ongko deui Bah Wirya teh boga kasakit sakalor. Tah ti harita weh wewengkon Legok Kiara teh jadi tambah geueuman.
ajarkeun teh bahwir ya cenah ngajungjurigan. Rai, bulu punduk mod ngadadak carengkat, paingan atuh eueuh nu wani ulin ka dinya. Enjing mod ngiring moro beurit nya mangnya. Tapi atuh encep wawartos heula ka bapa. Sumuhun atuh, cek mod bari ngagoledag kana kasur sajero ningpeur. Bet ngolebat dina lamunanana wewengkon Lego Kiara anu caraneum. Mod ngabiri gidi. Tos kitu, geuning waktosna se. Can, urang dukikeun ka dieu heula. Ijere carios nu ngageugeuh Lego Kiaranya. Duh, menuju kirang saraos ieu teh pribados teh parawargi lah. Punten nya, rada peurah. Urang dugikeun ka dieu bae nya. Jejer carios nu ngageugeuh Lego Kiara, insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui. Tina samudaya kaluputan kalepatan oge kakiranganana pribados nada dihapunten, kalayan pribados ge ngahaturkeun nuhun ka para wargi-wargi anu ninggalih parantos ngasubscribe, nge-like, ngakomen sareng nge-share. Hatur nuhun sakali deui hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.